tutorial masak ala aing. Cek. Siapkan kata. Dulu minyak jalan tah sajulam. Tuluy bawang bombay ulah loba teuing. Terus babani aburen we cai jambe. Anu paling utamanya rebodas. Terus no kokoneng na. Sir. Purulukan ay uyah sa edi ulah loba teuing. Tuluy kecap asin. Gebruskeun aja tang. Campuran penyedap rasa setik. Turuban. Tuluy, tungguan aja sekitar 5 menit mah. Buka, langsung pecahkan. Pedo.